Nyata geningan supatati ilung maung teh ayeuna jadi kanyataan. Sabab jelas kabandungan ku diri aing anu jadi anak anu kakar galihirkeun teh bet kieu kaayaan anak geningan. Nyaan aing dorakati anak maung meureunang. Diri aing bener-bener benangku eta supata. RMG Radio Network gawe bareng jeung DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 106,8 FM, Gita 85,8 FM, midangkeun serial dongeng Sunda Si Belang. Anak king jimat awakin nu jadi tilam ka eling Bapa henteu boleh ngapi ngajarin barang jeung peuting Si Belang. Naskah hiasana Yat R. Garapan Mang Inoy. Teknik jeung montase Laga Jaya. Hiasan musik jeung tata sora Rendika MG. Produser Dewi Miranti. Produksi RMG Record. wayahna hidup sing sabar tumarima kana kadar takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglah. Para kanca sadaya nyanggakeun Si Belang. Bardan nyampeurkeun ka Mang Obel anu aya di tengah imah. Terus diuk sila ti jauh ti Mang Obel. Bardan narik napas panjang nepikeun ka kadenge ku Mang Obel. Neuteup ka Mang Obel teu lila terus nyarita. Nyaan bener-bener jadi kenyataan. Jadi kenyataan impian kuring teh Mang. Nyaan kakarak karasa yen maung oge dina waktu nama sanajan sato. Teteh lah boga kekuatan anu di luar kemampuan urang Mang. Mang Obel ngareret ka Bardan bari kerung. Puguh masih keneh tacan ngarti meureunnan kana maksud caritaan Bardan dina waktu harita. Bener-bener jadi kenyataan kumaha ari jang Bardan. Daek medut tah Mang mah, henteu ngarti kana caritaan ujang bieu jang. Nya impian kuring Mang. Aduh, bener-bener di dieu meureunnan dosa anu henteu karasa teh. Nu jadi pamajikan be karunya ieu Mamang. Ayeuna dirina bener-bener dina kaayaan leuleus. Leuleus beakeun tanaga. Engke teh terus ningali nu jadi naon kitu teh kaayaan ana bet sarupa kieu be karunya tangtu kana ceurikna teh Mang paingan dina impian indungna maung teh datang sarta nyupata ka kuring anu tetela geningan supatana jadi kanyataan. Bardan neuteup ka hareup siga anu jauh paninengan. Nah, aya impian kumaha kitu jang? Samemeh, Nyai Suwang sih ngajuru maksudna datangna eta impian teh kitu beureunan jang Bardan? Nya Mang, bener. Eta indung maung dina impian. Harita malah make jeung bisa nyarita sagala rupa. Nya terus mere supata ka kuring Mang. Khususna maka anak kuring yen mangsa engke dilahirkeun bakal belang kulitna teu beda ti macan. Nyaan. Ayeuna jadi kanyataan. Kumaha atuh nulungan anaknya Mangnya? Bardan sanajan nya manehna teh hiji jago, tapi nying hareupan kajadian jeung kaayaan saperti harita mah bener-bener bingung anu lain di kieuna. Mang Obel sadar kana kaayaan. Puguh upama seug dirina anu ngarandapan saperti
Bardan tinang tu bakal sarua ngarasa bingung anu lain di kieuna. Teu lila Mang Obel terus nyarita ngabeberaha teh Bardan sangkan ulah terus balabuh dina sagaraning kabingung. Mah geus be ulah dipake kasedih jeung nalangsa Jang Bardan. Anu penting dina waktu ayeuna mah tetep urang kudu muji syukur kanu agung. Sabab budak urang dilahirkeun kalawan salamet. Atuh leuwih nati eta da ari cacad mah henteu geuningan. Heungan kulitna we hungkul memang aneh. Jadi belang kitu. Sok sanajan kitu wayahna urang kudu narimakeun Jang Bardan. Soko mo lamun aya naon kitu teh kembang-kembangna tina impian kitu mah. Nya pokona mah urang kudu tumarima kana naon rupa anu geus dilampahkeun ku urang. Bardan narik napas panjang deui. Terus kedal deui lisan. Ti mimiti poe ieu Mang. Kuring janji moarek jadi pandigaran deui Mang. Kuring bener-bener kapok geus moarek jadi deui panigaran. Pura tukang morok kaleuweung. Suangsi dedeuh teuing. Anak urang tetep kudu dipikanyaah Suangsi. Ari Mang mah boga pikiran teh kieu Jang Bardan. Urang salaku indung jeung bapa. Puguh hari indung jeung bapa mah goreng ku gorengna nyaah ku gorengna. Ka anak mah kanu cacadnya kitu keneh nyaah ku cacadna. Da saha anu hayang atuh, sanu hayang kayan seperti kieu teh. Puguh pang nanepikeun ka kieu teh lantaran heubuah tina laku urang keneh. Jadi wayahna be ayeuna mah kudu ditarimakeun ku urang Jang Bardan. Cek Mang Obel. Harita mampatahan ka Bardan. Bardan unggut-unggutan bari terus nyarita deui. Memang kuring rumasakana dosa jeung kasalahan anu geus dilampah Mang. Pikeun conto dina mangsana kuring. Lumampah dina poe-poe anu bakal datang Mang. Anu keur guntreng ngobrol ngadadak jadi curing hakaget. Lantaran ti jero enggon Nyi Suwangsih kadenge harita ceurik cukup tarik bangun anu kanyanyerian. Gancang Bardan jeung Mang Obel harita muru asup ka jero enggon. Katingali harita Nyi Suwangsih bari ngagoler teh ceurik kanyanyerian bari terus diupahan ku maparaji nyata Mauti. Bardan ngadeuketan pamajikanana. Leungeunna nyekelan pageuh kana leungeun Nyi Suwangsih bari nyarita lalaunan. Wayahna Nyai, henteu kudu ngarasa sedih atawa nalangsa. Nasib anu karanapan ku urang ayeuna wayahna kudu ditarimakeun Nyai. Keun bae, dabongan tamaha akang ieu mah Nyai. Ieu memang dosa akang anu geus boga kalakuan. Sing sabar sarta sadar Nyai. Nyi Suwangsih beuki tarik ceurikna, terus nyarita dumareuda ka salakina paselang jeung nginghakna ceurik. Aku naon atuh urang bet ngaranapa nasib anu kieu Kang. Abdi bener-bener teu ngarti. Nah anak urang bet kieu kaayaan-anak Kang. Naon dosa jeung kasalahan urang Kang. Bardan ngusapan tarang pamajikanana bari terus harita nyarita deui lalaunan. Nyai, akang memang rumasa dosa. Sabab sakumaha anu dicaritakeun teh akang memang geus mateni anak mau. Anu saterusna akang ngimpi. Nya akhirna ayeuna ningali kieu teh akang jadi kahudang deui ingetan. Bener lamun kitu mah. Supata ti indung maung teh jadi kanyataan geuningan. Bardan harita terus ngaguar impianana kanu jadi pamajikanana anu memang salila ieu tacan pernah dicaritakeun ka pamajikanana. Puguh be Suwangsih beuki tarik ceurikna. Ceurik anu kanyerian lantaran kudu menang cocoba sarupa kitu
boga anak bete sarua jeung anak batur. Mauti jeung Mang Obel harita terus ngabeberah hate Nyi Suwangsi. Geus Nyai, teu kudu leutik hate ari ceuk emak mah. Saha nu nyaho engke anak urang teh gede milik. Dina harti bakal ngangkat harkat darajat urang anu jadi kolotna. Jadi ari ceuk emak mah Nyai, teu kudu dipake leutik hate, malah urang kudu nganuhunkeun kanu agung Nyai. Urang kudu tumarima kana kanyataan anu karanapan ku urang dina waktu ayeuna. Tapi mah tada teuing merenang tatangga anu aya di lembur pada nyarita mah kabeh merenang pada ngaramongkeun ngeunaan anak abdi anu memang teu parok jeung batur. Cebi kumaha bae atuh mah, teu bisa diubaharan mah. Cenah puli kulitna pelasina belang gitu mah, sing karunya ka abdi mah. Suwangsi masih keneh tacan leler ceurik. Luar kaayaan jadi simpe. Sanggeusna hujan raat kadenge ngan ukur sora papaes peuting anu jajab insan ngambah ka alam impian sewang situ. Goreng ku gorengna alus ku alusna. Moal oleh jadi caritaan sokomo ayeuna sasatna kaayaan orok Nyi Suwangsih teh mibanda keanehan kitu. Teu matak aneh lamun dihubung-hubungkeun jeung kahirupan Bardan. Aya anu nyebutkeun doraka tea, aya anu nyebutkeun muja tea lantaran Bardan hayang beunghar terus ngalap dunya ku cara muja, tega ngorbankeun nu jadi anakna. Malah eta caritaan teh tepi kana ceulina Bardan jeung Suwangsi, tapi duanana tetep tabah. Malah dari nyarita dihareupeun mah taya anu wanieun da puguh pangeusi lemur oge pada nyaho Bardan teh jagona di eta lembur anu ngajamin kasalametan di eta pilemburan. Urang tinggalkeun heula kaayaan Bardan jeung Suwangsi anu ngarandapan kajadian aneh lantaran orok anu dilahirkeun boga kulit belang, teu ilahar atawa teu parok jeung batur. Caturkeun di tempat sejen. Di tempat anu rada anggang di pilemburan dina harti lembur anu sejen ngahaja maranehna ngababakan muka lahan di eta pitempatan sasatna dijieun pikeun pamukiman nu memang mangrupa tempat karumpulna jalma-jalma anu jarahat. Aya imah panggung anu gede malah hateupna oge cukup ku eurih. Ngan kadengi di jero imah loba jalma anu kerecok ngalobrol, bangun anu keur badami kacida pentingna. Tetela di jero imah teh ngariung anggota rampog anu dipingpin ku si Gimbal. Pantes disebut si Gimbal sabab buukna oge memang gimbal panjang jeung mudugdug kaluhur. Bangun anu ngahaja be buuk nu kandal kitu teh dipanjangkeun ngan jelas nilik dina umur mah masih keneh ngora, teu jauh umurna jeung Bardan sigana teh. Sorot panon jeung pangawakan nandakeun hiji jago anu bener-bener dipikaserab ku batur-baturna. Diuk sarila ngalingkung di tengah imah, kadenge harita si Gimbal cumarita deui. Jadi si Bardan anu geus ngagagalkeun kana tindakan laku urang teh nya. Si Bardan bener-bener teu nyahoeun lamun kitu mah ka dewek. Dina harti antara dewek jeung si Bardan teh saguru. Ngan si Bardan memang moal nyangka lamun anu disebut si Gimbal teh dewek jelemana. Si Kewora harita terus cumarita deui. Pugu masih keneh nyeri hate lantaran dirina jadi pacundang ku Bardan.
malah kawilang tatu dina leungeun jeung dadana rada leuheung sanggeusna diubaran ku si Gimbal anu tetela geningan sagala rupanya pokona lamun jelema seperti si Bardan teu ditindak wah bakal terus ngajadikeun panghalang kana naon rupa pancen urang dina mangsa anu bakal datang. Jadi ku ayana kitu si Bardan kudu dipodaran sabab bakal jadi cucuk rungkang pikeun urang. Si Gimbal tembong dina waktu harita unggut-unggutan anak buahna anu ngariung di dinya aya meureunnan 15 urang mah sanajan nya maranehna ngora keneh tapi tahapan pangartina dina widang ilmu bela diri memang leuwih punjul batan sararea nu aya di dinya. Memang dewek geus boga rancang. Ngan ulah gagabah. Ingetkeun si Bardan saguru jeung dewek. Paling henteu manehna boga tahapan pangarti anu satata jeung dewek euy. Jadi lamun nepikeun ka bantro kakuatan, tangtu imbang. Sabab antara dewek jeung si Bardan meh narima pangarti anu sarua ti nu anu jadi guru. Waina kitu urang kudu make akal atawa reka perdaya tipu muslihat dina mangsana maragatkeun ngabasmi jiwana si Bardan salaku jago bayaran anu dipake andelan ku jalma-jalma anu menang musibat ti jalma-jalma saperti urang euy. Reg si Gimbal eureun heula cumaritana diselang kumuterkeun paneutupna ka sakabeh anu ngariung ngalingkung nu aya di dinya. Si Kewor anu kawilang dianggap wakilna ti si Gimbal. Da puguh umur leuwih kolot batan kabeh nu aya di dinya, katambah deui dina hal ilmu pangarti oge memang deui leuwih punjul batan anggota anu liana. Harita kadenge nyarita. Jadi jelas nama lamun urang teu bisa nepikeun ka ngalajiwana si Bardan nganung harti usaha atawa naon bae oge anu bakal dilakukeun ku urang. Tinang teu moal oleh pinangih jeung gangguan. Komo lamun kitu, yen sigi Bardan teh sasatna saguru saelmu jeung Ki Gimbal. Leuwih alus urang tangtukeun sikep bae ti ayeuna. Ceuk si Kewor negerakeun deui jalan pamikiranana. Sanajan nya si Gimbal teh sahanapeun tapi lantaran sasatna kapingpinan harita nyebutna teh Ki Gimbal. Si Gimbal nyerenge seuri ka si Kewor bari terus nyarita. Bener. Memang kitu pisan tujuan kula oge Kewor. Ngan anu kudu jadi bahan tinimbangan teh usaha urang ulah nepikeun ka gagal. Sabab lamun nepikeun ka gagal ngandung harti urang kudu digawe 2 kali. Lamun teu salah mah pamajikan si Bardan teh ngaranna si Suwangsihnya. Si Suwangsih memang kungsi jadi rebutan antara dewek jeung si Bardan. Ngan waktu keur patelak parabut awewe datang guru dewek. Anu harita nalek Suwangsih rek milih saha tetela kalakah milih si Bardan. Salah saurang anggota rampog harita terus milu nyarita. Lantaran jadi katarik hatena tutas diterangkeun ku si Gimbal anu tetela geningan antara si Gimbal jeung Bardan teh sasatna saguru saelmu malah kawilang geus aya pasal ti baheulana. Atuh lamun kitu mah geus aya masalah ti baheulana antara Ki Gimbal jeung Ki Bardan teh nya. Jelas mangrupa ka nyeri hate atuh upami kitu mah. Sabab si Bardan saolah-olah ngarebut wanita anu dipika cinta ku Ki Gimbal. Bener. Nyati harita dewek boga anggapan yen anu jadi guru teh geus berat sabelah leuwih nyaah ka si Bardan. Tidinya dewek terus lunta ngalalana. Akhirna nepikeun ka bisa tepung jeung Anandika sakabeh. Jadi ku ayana ieu kaayaan teh pikeun dewek mah asa mabok manggih gorowong euy aya cukang ku mementas. Si Gimbal katingali neuteub anteb kaharep bangun anu keur nyawang ka tempat anu anggang. Nembongan deui dina alam pikiran si Gimbal waktu masih keneh babarengan jeung Bardan mangsa neuleman pangarti tinu anu jadi guruna nu katelah Ki Sampur anu memang luhur elmuna. Bardan
Jeung dirina mangrupa murid anu paling onjoy batan murid-murid anu sejena. Malah antara dirina jeung Bardan kawilang 2 murid anu satata pangartina. Ngan waktu aya wanoja anu ngaran Suwangsih, 2 nana pada merebutkeun cinta. Tapi akhirna dirina kudu narima putusan guruna yen Suwangsih jodona Bardan. Kalawan dibarengan ku kanyeri hate, manehna luntat terus ngalalana anu akhirna nyieun kumpulan rampog neangan kauntungan tina enteng. Sakabeh pangalaman dina waktu katukang narembongan ngalangkang dina alam pikiran si Gimbal. Si Gimbal harita terus cumarita deui. Sakumaha anu dicaritakeun ku Andika Kewor. Si Bardan memang kudu dibereskeun euy, sabab moal woleh jadi gangguan pikeun urang ayeuna. Oge, urang tangtukeun cara jeung tindakan geusan ngalakukeun naon rupa pamaksudan urang. Si Kewor neuteup antep ka si Gimbal teu lila terus nyarita deui. Cik, kumaha carana? Coba boga gambaran jeung rarancang kumaha Ki Gimbal dina waktu ayeuna. Mangsana urang ngakalan nyingkirkeun jiwana si Bardan. Kieu Kewor, oge anu sajena. Kula menta aya salah saurang anu sanggup datang deui ka imahna Juragan Suma. Sarta bikeun surat ti dewek keur si Bardan. Jelas eusina mangrupa tantangan pikeun ijen jeung kula. Ngan ingetkeun, aran di KKB kudu saya gadiri gesan garaponanana, sabab lamun kula sorangan tacan tangtu bisa ngelehkeun si Bardan. Puguh memang elmuna satata jeung diri kula. Lamun si Bardan geus ngalayang jiwana, mangka si Suwangsih kudu jadi milik kula. Sabab sanajan nepikeun ka iraha bae, hate dewek masih kere tetep mikahayang ka si Suwangsih. Lamun memang tacan laksana nyorang dirina tidangtung moal oleh panasaran. Si Gimbal nerangkeun jalan pikiranana. Si Gimbal jeung baladna terus badami ngatur rancang jeung cara sangkan maranehna dina waktu harita bisa merenan jiwana Bardan salaku jago bayaran anu dianggapna geus jadi panghalang atawa cucuk rungkang dina mangsa anu bakal datang. Caturkeun harita Bardan anu keur jadi bahan caritaan pihak narampog si Gimbal, katingali keur ngobrol jeung Suwangsih nu jadi pamajikanana. Malah dibaturan ngobrol ku Mang Obel sagala rupa. Nyi Suwangsih anu harita kadenge cumarita. Abdi mesok saka pengarasa aneh, Kang. Ku anak urang, bet asa beda jeung orok-orok anu sajena. Bardan neueup ka pamajikanana bari terus harita kedalisan. Bet ku anger bae Nyai mah. Kadinya bae caritaan teh. Cek Akang oge. Ulah nyabit-nyabit ngeunaan kaayaan anak urang anu beda jeung kaayaan anak batur atawa orok-orok anu sejena. Urang kudu tumarima kana kadar anu karanapan ku urang Nyai. Nya bener teu Mang? Cek Bardan bari ngareret ka Mang Obel. Atuh dasa nyana Nyai. Geningan ayeuna mah cara rapeun sorangan anu ngoromongkeun teh. Heueuh da kitu ari jelema mah. Alus ku alusna, goreng ku gorengna, moal oleh jadi gorengan. Maksud deh moal oleh jadi caritaan, maksud mamang mah Nyai. Suwangsih
Netep antep kanu jadi salakina bari imut terus kedal delisan. Sanes eta nu dimaksud ku abdi mah Kang Bardan. Nanging aneh teh, orok urang mah bet arang langka pisan ceurik, ngiar, sapertos orok-orok anu sejena Kang. Bet sigana teh, taya anu karasa nyeri, sanajan ngompol oge tetep be, teu ceurik. Nya maksad teh, sanajan ngompol oge tetep be teu ceurik. Ieu tah Kang, anu matak aneh pikeun abdi mah. Mang Obel seuri bari terus milu mairan deui. Ari ceuk Mang mah alus Nyai. Hebat budak teh, atawa orok teh kitu mah Nyai. Hartina teu ogoan, henteu epes meer jeung henteu cengeng. Puguh jarang atuh. Orok anu kitu mah Nyai. Nya jarang. Nya meureunan nurun ka bapana be meureunan. Rek jadi jago. Nya kitu meureunan. Nyi Suwangsih ngabalieureun beungeutna. Hatena memang teu panuju ku kaayaan salakina salaku jago bayaran. Anu kurang-kurang nama loba pisan pibahayaeunana. Anak abdi mah ulah sina jadi jago sarua jeung bapana Mang. Matak nyeri batin meureunan sabab daek teu daek ari kangaranan jadi jago bayaran mah loba musuh Mang. Moal bisa tenang hirupna. Bardan seuri ka pamajikanana bari terus cumarita deui. Ulah salah harti Nyai. Akang lain jadi jago dina harti jumago neangan lawan jeung musuh. Tapi pan Akang nulungan jalma anu memang menta bantuan ti Akang. Wajar jeung sakuduna meureunan lamun urang silih tulungan jeung sasama hirup. Nya bener teu Mang Obel? Nya bener Jang Bardan. Bener pisan naon anu bieu dicaritakeun ku Jang Bardan. Puguh oge memang sok rada beda ari sawangan jeung pamadegan atawa awewe mah. Nya pamadegan antara awewe jeung lalaki maksud mamang teh. Puguh sakuduna mah Nyai teh ngarasa reueus jeung bagja. Coba di lemur batur mah kagarongan teh meh unggal peuting Nyai. Tapi di lemur urang mah acan aya kajadian sakali-kali acan apanan da puguh lantaran aya anu ngajaga. Nyatana Jang Bardan nu matak daek teu daek. Naon kitu teh ngaranna geus dipikawanoh ku jalma-jalma jahat. Nyi Suwangsih cengkat nangtung bari terus pamitan heula. Duka teuing kunaon sanajan nya orok anakna teh kulitna belang jadi caritaan sabibir hiji pangeusih pilemuran tapi tetep be nyaah. Puguh ari kitu teh mah teu matak aneh sabab sanu teu nyaah ka anak sorangan. Ke dikantun heula Kang. Mang Obel. Ningali heula si Ujang, da ceuk abdi oge kitu eta budak teh. Rek ngompol atawa micen oge, tetep be ngahep-hep teu cerik-cerik. Kayak urang tingali heula ku abdi nya dikantun. Suwangsih terus muru ka jero enggona. Bardan silih teuteup jeung Mang Obel, Bardan anu harita miheulaan nyarita. Untung boga pamajikan teh sadar Mang. Asalna mah apanan meh-mehan teu daek narima kana kanyataan. Komo tutas aya caritaan-caritaan anu matak tu geunah Mang. Nu matak Mang oge lebah dinya tapanujuna ka Nyi Suwangsih teh Jang Bardan. Malah milu syukur be ayeuna mah. Jeung budak teh meuni asa naon kitu teh moronton. Tereh pisan ngagedeanana teh Jang Bardan. Padahal lamun teu salah ngitung mah kakara 3 bulan umurna teh Lin. Memang bener Mang. Ngan tetep masih keneh aya nu jadi bahan pikiran. Malah sakapeung mah sok aya pikiran anu goreng ngolepat dina sawangan Mang. Naon? Ngeunaan hal naon Jang Bardan? Cik bejakeun ka Mang. Naon atuh anu sok jadi gangguan jeung jadi sawangan anu lain-lain teh Jang Bardan? Mang Obel jadi penasaran hayang nyaho kana naon rupa hal anu jadi bahan pamikiran atawa sawangan Bardan.
Nya. Jadi inget deui Mang kana caritaan indungna mau. Anu nepungan dina impian teh Mang. Yen anak kuring teh bakal boga lalakon hirup anu panjang. Tah, ieu anu jadi pikiran teh Mang. Nah naon atuh anu dimaksud ku lalakon hirup anu panjang teh Mang? Ari ceuk Mang mah ulah teuing jadi pikiran yang bardan. Nu penting mah pikeun urang mah nya pikeun urang salaku indung jeung bapana. Nya pikanya sarta gedekeun nu jadi anak sakumaha mistina. Ulah aya sawangan anu lain-lain jang. Keur anteng paguneman catur. Katingali harita rentang-rentang aya anu datang, si mana horeng anu datang teh geuningan Jang Omen, badegana juragan Suma tea. Anu kungsi bebarengan jeung Bardan indit katanjakan bojong tea. Sanggeusna silih bagiakeun sakuma mistina. Harita Bardan gancang nanyakeun maksud kedatangan Jang Omen dina waktu harita. Aya naon deui Jang Omen? Bet asa karaget ieu teh ye, kumaha? Ayeuna kaayaan juragan Suma dunungan Ujang. Ari dunungan mah damang Kang. Mung ieu abdi teh ye Kang. Aya anu nitip surat ka abdi. Ari ngakukeunana mah cenah dulurna si Gimbal. Ieu surat teh kudu dibikeun ka Kang Bardan. Nya abdi teh buru-buru be ka dieu. Bisi surat teh penting. Ceuk Jang Omen bari terus mikeun surat teh. Bardan gancang narima eta surat. Anu jelas geuningan surat teh datangna ti si Gimbal. Anu memang pikeun Bardan mah tacan nyaho upama anu ngaran si Gimbal teh sasatna dulur saguru da puguh ngaran si Gimbal anu sabenerna mah katelahna teh Rojak. Waktu Bardan maca eusi surat, jelas surat teh ditujukeun ka Bardan anu unina teh kieu. RMG Radio Network gawe bareng jeung DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 106,8 FM, Gita 85,8 FM, rengse midangkeun serial dongeng Sunda Si Belang. Anak king jimat awakin nu jadi tilam ka eling Bapa henteu weleh ngapi ngajaring bareng jeung peuting Si Belang. Naskah hiasana Yat R. Garapan Mang Inoy. Teknik jeung montase Laga Jaya. Hiasan musik jeung tata sora Rendika MG. Produser Dewi Miranti. Produksi RMG Record. wayahna hidup sing sabar tumarima kana kadar takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglah. Para kanca sadaya wilujeng kantun.